Aduh, aing hirup ngajomblo bae, aing ngaduda bae. Boga anak hiji-hiji lah, can balik aing di Jakarta. Dia Sarwiti balikna. Aing buatir bae. Sarwiti aing ripu ya. Mira dia balik aing watir. Udah hirup kiki bae. Kira aku ngerek ngangon bae. Ripu Sarwiti, ripu. Mana yang ngopel jasa karena dia sabakul bar jeung di dedet. Ieu soang kamarana diker di angon ngalumpangan bae. Lah aing ngerek di bae. Aduh, becek ka haji. Jalan mana benar ya. Aing bahagia si lahir jeung si Musin menderita. Didomba. Yes. Dia soang kamarana meureun. Saki hujana galumpangan bedar ya. Ripu Sarwiti ripu. Nah. Kamari jangan lainnya. Mana manusia? Eta si dukun-dukun teh. Udah amat. Bangsat dong dianya. Aja. Waduh. Anjing capek kira ngap duh. Sigana si Muksin kalap pun aing diberi jampet jelas poin di si Abah Dahir. Doangna ieu aing digebugan ku budak dua. Aing mending balik ka imah. Para rusing aing sebel ieu teh kebon-kebon. Aing teu noong kebon ieu nu kebon peuting bajajar-jajar ngahektar-hektar. Nyohong seruyuk, nyaho acan ieu. Kudu ditoong ku aing. Geus lah aing ke kebon bae. Aduh, aing kuari mah. Lempang sakit bae geus capek. Aduh. Geus kolot maripuh lempang ge. Aduh. Capek amat ya. Ari kebun aing ke mana? Kemana ya tanggal foto ya aing ini master hektar. Kau ini nggak gusur. Kemana? Isa, nu melakan kebun putri aing kebun jagung. Cahaya nu melakana. Kebun putri aing. Kebun jagung. Anja. Ya perang salah ini mah kebun si Junet dia nu tanggal putih berhektar-hektar ngomong nama, tapi jadi kebun jagung kieu yuk. Kumaha tadina yuk. Junet, bawang perong, beneran dia? Naon jengkol kopong. Ih, mewek dia banget ka doang. Kadar buntung mewek cemen amat ya aku. Kebun putri aing. Kebun jagung sana makan kebun putri aing. Sae rumah gue serius. Iya. Wais. Nahan. Batang ceng batang ini mau aing. Nah anjing, nggak selesai lah. Ayo Balik. Cemen amat. Sudah lah, mau berok ya mewek banget rasa aing. gandeng jengkol kopong aing. Kasau urang diuk lan diuk. Ya. Wis
Mancing gitu baik ya. Banget kan ngomong berok tapi mewek baik. Kumaha tuh mewekna jengkol kopong lah tanggal putu ya aing anu jajar 2 hektar jadi kebun jago. Cewek. Mana? Ah, Itu. mana? Tuh, ada itu ku dia. Wow. Mana? Itu tuh. Mana? Mana jengkol kopong? Cimena. Aduh. Ih, jengkol kopong. Ya, ninggalin aing. Nah, dia belum berong, woi dan olok dia. Padahal bener pisangan ya, aing kabur. Woi, jengkol kopong dia tinggalin aing dia jengkol kopong. Woi, jengkol kopong dia. Kopong dia. Kali ku dia gak guling, dia lembok. Ya, jengkol kopong dia. Jika nama benar dugaan aing anu kamari jadi dukun nama dahir juga nama. Geus lah kau yang tanggen bae kai mana. Iya selendang anu kamari. Make ngolo aing. Badahir juga nama ieu. Iya di mana? Bah, Rahir, Ayana dia cungur bayawak. dibuka saya. Gugurukan bae si geswang dia nu di Arab bae dia gugurukan bae ieu. Atuh teu Masa? nyaho dia. Jujur be, bah, ngaku. Teu nyaho. Alah. Bos kibelah. Oh iya boga aing. Kunaon? Kan? Geus urang kieu bae nu pasti mah. Urang gebugan bae ta si Pateng. Saeta juga nu ngompor-ngomporkeun mah. Heeh, teuing ngomong si Pateng. Ngomong naon? Ngomong gitulah. Aing geus Aing jadi gebugan. iya abah. Ayo geus urang gebugan ta. Aing geus Ayo. jangkeun. Jalan becek-becek teuing Pak Haji ampun. Duh, digana budak ieu marah kana aing bisi kapergok kayak ku budak jeung kena ini gebugan kumaha nya. Geus gampang gitu mah. Ayo, ya benang da ku aing. Ayo naon Iya. Geus sosok pura-pura teh nyaho. Dia nya nu ngomporan aing jeung badahir. Beureun teh teu nyaho. Meureun ieu buktina ieu. Selama ieu dia ngomporan aing dia. Kan cungur bayawak. Ayo. Kumaha ieu kumaha ieu. Siap. Gila bae dari dia emang benang di Allah wae dari dia. No.